Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, maghrib di Masjid Madinah, selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha, nanya ke kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia di Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu, nah, kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja, tandanya sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah, itulah cara ditungguan baik. Masya Allah ayah ngarupa aki-aki tepikar sepe janggotan lain si iyo oh. Rudi bener di katuganggeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan. Langsung keluar minta doakeun, minta didoakeun. Langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong, Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda. Kok nyahoun pesuruh guru Anda nyahoun teh kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoun karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah, jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh jajalah masalah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos gitu teh? Sebabnya nangis jadi Habibullah, kekasih Allah, mahram Allah, pengantin Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Ulai dahar gembul gawe embung. Ai pakai hayang bagus. Imah yang bagus, ai utah kedul usaha. Dititah ku Kangjeng ai beki dahar, neangan dahar. Usaha tani, gawe, dagang, ngojek. Dititah. Ku bener dagang. Ulah sok sadagang-dagang. Bebeja mah telok untung. Ai dagang materu jambung merek rugi bae dongengna, kadang-kadang ditipu, kadang-kadang untungnya jameureun lamun rugi mah moal dagang terus. Eta dalil lu pelit bokos gitu kita teu berkah. Aja sok kasinggungan ya lomba teh. Atuh masing-masing bae sih. Ai henteu mah henteu bae. Ai heueuh mah atuh heueuh bae. Ngan gedean ka heueuh. Jeung dititah dahar teh kesang sorangan. Ulah batur nu digawe urang nu untung. Batur nu jual beli urang nu menang untung. Batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah. Nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang. Cek urang kulon majapuk jatah empuk. Aduh Gusti Allah.
Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anunya mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung kaleuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ka pasar jual. Hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku jana. Masya Allah, hebat. Abu Nawas ge pernah muriang barang muriang ningali dunia deu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing manganazarkeun ka pamajikan neneng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar yang mendek dijual teh lah ngan 200 dinar baik. Kunaon emang kak? Nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah. Atuh kae kos kitu mah. Teu kebal cager. Upabajikana kan ditegor kak. Pan kakak nazar besi gering deui. Kuda nu bagus dek dijual. Heuh nya. Bawa ku jaga ka pasar. Bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200. Boh jelema tuh nyongsrong kabeh. Boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan. Saha nu siap? Kula. Jadi cek kana ieu mah nyumponan panazaran teh kabeh ngarusapan ka Abu Nawas. Hebat amat apuna geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah. Jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana. Sakitu bae kira teh. Harga kuda dawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 sakitu. Aduh, jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pamajikan masa murah-murah teu laku wallahu a'lam. Teu mungkin kana teh cek pamajikanna ieu salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja deh bisa tuh lagu gitu atuh wallahu alam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu lagu nama ai ieu nama ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing hargana 800 cek pamajikanna kakak pinter oge nya tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mereka masjid anu dek mereka majlis anu dek meretah baikeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon jadi balik deui ta karesep teh balik deui eta lah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan endek ka akhirat jai sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya aing asana isuk ya nyeun kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet
balik deui teh jelema teh keur sehat bepelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun ya tuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat do fisik Bah Haji mah tilok gering-gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus ba doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu dah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa eueuh nanaonna agak balik dibawa ke mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya ya pamajikan emak aya singgir kenapa emak geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok kabohongan diri ka ulah sok kabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan orang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri orang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh sakabajikan anu geus-geus lah bener tah dunia litik ketika gering nangkarak keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon yeuh penyakit anu ye tatangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadengekan ku nya goblok teh budak usir jadi neuleuh dunia nanaon dah urang ye urang dibere para raid angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun urang geus borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang alah toel cek awe da naonan dieu aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh nah guys kan itu paling ngecek Haji Pendi tengah itu teh hayang sebab geus harapan nah ieu ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui boh jahe nu itu ulah kusaha nu itu ulah kusaha sehat deui mah beda gering makan gering itu kumaha itu los aing mah ridho cek beuh pohara ieu bo itu tos sebab jana teu butuh nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh nah kembali deui ka aslina nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat hirup keneh daek pepegatan jeung dunia carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindeuk kanyana tapi daek pegat waduh pan urang mah leungit sapeda bae ge beuh
Atuh leugit sapeda modal nangis beak motor hiji. Parah pada eta bakaran. Nah, mau ite kinayah, mau tambang, mau pedang, neangan kayu, bobengket, kemudian panggul, jual, berarti berdikari lah berarti kurang mah. Teu kudu kieu, teu kudu dek neangan kayu ka mana kuari. Urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu, hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh. Heuy, atuh sia di borgol ka jeung pake janu bogaan. Eueuh kuari dek neangan kayu ka mana urang. Leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh. Gunung geus eueuh, gunung mana anu kuari bisa. Ieu mah sakadar gambaran berdikari. Ya surang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan, dagang asal lu bener dagang, ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS. Ji atuh ngojek bae teh mah berdikari sorangan aya PNS mah teh mah kokocorona gitu jelas. Atuh teh jelas eta mah menang hebat doang, ginding doang, padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna. Ye aya ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna. Dutan mah gojekna di mana cenah kula siapa tanjak ka ceglok naon dire dutna mantep nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajeuna kok teu direm ka tolol nu diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kula mah sedekah susu becek ya tarolol kabeh ge wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zayasarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yasalahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta kana sugih Allah karim. Kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu bae amalkeun sebisa-bisa. Dah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara kidakok seh dakok bae. Nyada mah handapeun dagal kayu bae geus nyada mah gaeuh jeung murid da gitu menang leuwih ti 3 4 hiji kaluarkeun 4 hiji kaluarkeun ulah hayang loba ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20 ieu mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niatna geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ayo bae tausiah sanajan saeutik kan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna garila ieu mah gadege-dage Masya Allah karim ayo bae kerada batuk jageuna saeutik ieu ayo geus kaluar ti dinya ngajak jerek bae belah ditu cak urang dinya tek batuk beneran gitu eta teh maksudna saya tikan kurang giat lobaan giat berarti geus lain lillah Masya Allah karim hese urang hayang lillah teh hese jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese Allah karim sawaun atahul masul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul alladzi yubashiru wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim fahadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla
wa muhrimuhu arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bustami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah ilah wa huwal insanul haqiqi asli na manusia eta urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kabut teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ke ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus wae cak kebo emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing asal penting eureun sia mah kadeurna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi gedung-gedung nyusu aya nasi goreng nasgor terus tek aya bae mie tek meuli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cek kebo urang ulah kakakku jadi jelema heula atuh jahoreganan jeung kebo teh kakak adi jeung sapi teh kakak adi komo si eta mah betul dia dianggap rajaan aku kebo inilah atasan kita wa huwa habibullah azza wa jalla kekasih Allah azza wa jalla bahkan mahram Allah bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah Masya Allah urang sorangan Allah kaduana urang duaan Allah katiluna urang sepuluhan Allah ka11 ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u Allah nu kaopat wala khamsa illa huwa sadisu kalimatna maksudna naon selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kok teu izin sih padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong teh nempel jeung urang Allah mah leuwih deukeut da kumaha deui kok urang teu izin falamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nu ngendalikeun teh horenganan Allah siga urang kan leumpang siga urang diuk siga urang ngomong siga urang katangerang hayang siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae aya bae tak kagagalan yahulu bainal mar'i wa qalbi anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji seminggu deui urang deuk kawin di bawah batur yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di lauhil mahfuzna kita milik cocodot oh eta yahulu bainal mar'i wa sok telah mending di ka Allah trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah artinya mahram Allah keluarga Allah uranglah papanganten jeung Allah eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah kekasih Allah eueuh deui kekasih salian ti Allah
mahram Allah dari keluarga di jero hate kecuali dua anjing Allah papanganten jeung Allah kama qala bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah ahli Allah ma araisullah eta lah panganten jeung Allah bapi riwayatin auliaullahum araisullah eta lah panganten-panganten Allah artinya papanganten jeung Allah geus pala ya'riful arais illa mahramum udunya ho kapanganten kecuali mahramna wa hum muqaddaruna bihijabil insi nyana dicadaran ditutup make tutup aring la yarahum ahadun ghairallah nun ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah ya Allah karim eta sok ingat ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa dari Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah datanglah nyana ke rumah sakit jiwa begitu datang ke dokter babaturana dokter dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat boleh kamar ieu aya nu keur susurya pindah deui anu keur ceri pindah deui nu paling ajib terakhir hiji ieuna di borgol karena dahsyat dua ieuna di borgol suku nage seumeunang ka maman tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana ya Allah tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya saya lah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol tapi beliau bilang indah nih ya senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band kieu bae ngalamun jasa ngalamun tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok lihat orang kaya mobilnya mewah pakaiannya bagus kemudian dia duduk termenung tidak menghiraukan orang lewat kelihatannya bingung sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter iya juga ya iya makanya dok coba itu bagaimana coba penafsiran dokter saya juga bingung nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua.
Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak dipul wali ilal wali, nyananya gila-gilaan ya nama, karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang, bisa terbang kemana saja dia mau, ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu gede jasa. Kurang awak mah sehat tapi hati terbelenggu, ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu, urang teh dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi, etalah terbelenggu. Waliullah orang yang bebas, merdeka ka mana bae bisa hiber, awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok, cek dok, apa lu cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok, dicek ke dokter, nyar seseria. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila, dokter ikut gila. Dicek, bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi nyana gila-gilaan. Tisaetik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi nanek gila-gila aja di gila beneran. Itu Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan, tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae, aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh sia naon nu nyeri, nu nyeri atuh ado-adoan bae nyaho aduh. Seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu meuli. Tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah, karena loba nu wau di rumah sakit, akhirnya ngalayatlah ka ieu aya salah sahiji nu dilayat, jangan ngedeng bae kieu, alhamdulillah ngalan geus biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kanyahoan sih? Kok kanyahoan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahoeun bahwa hatena Allah-Allahan, di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kanyahoan ku bangsana deui. Kula bangun ngalayat aja pendek gering nyaho, di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Tak iyalah ahli Allah ieu keur carita auliyaullahum araisullah.
papanganten nyanda jeung Allah dah awak mandek di mana bae di borgol di belenggu itu masalah tapi ruhani bisa melayang kemana-mana urusan Gusti awak aing waktu beredahar dan urusan sia tambah awak aing tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah bingung dokter ge bingung eta dokter teh ya bebeja tah ka kiai yai ternyata tidak ada sakit apa-apa betul inilah ahli Allah keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran mana anu setengah edan mana nu edan-edan ya kuari ge kadeu edan kabeh asli di jalan akur bae jaweur di jiwa na edan ieu muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah eueuh nu bisa neuleuh ka panganten Allah kecuali Allah saha nu bisa kecuali hanya Allah sebab nyanalah nu aya di hatina wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi nyana innallaha kitu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ulu samar ka Allah apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik teu pernah apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang teu pernah atau Allah aya teu nyahoeun ka urang sadetik samenik teu pernah kurang sok dibaca kapan la takhuduhu sinatu wala naum teu pernah nundutan teu pernah sare teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah nu selalu urang dideleukeun ku Allah kok urang teh berani-berani WA-an SMS-an hanya orang-orang goblok jadi dalekeun ku Allah masih weaan kan ya mah tolol di jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa man ieu mah tolol bin goblok bin boloon teu pernah lah ta'khudhu sinatu wala naum teu pernah nundutan teu pernah sare urang teu pernah teu dideuleukeun di mana bae ayana teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana tetapi urang berani ka Allah nukangan Allah nah teu jadi panganten urang mah ketika urang jadi panganten mahram Allah maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah kesetiaan urang timbul naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti sebab di hati tidak ada siapa-siapa hanya Allah aya nyanyian ge di hatiku ada kumismu di hatiku ada bibirmu goblok meureun lah hatiku cek jangan kadieu aing mau peso ya Allah ya Rabb jadi kajian teh ngahiji di kerumunan orang banyak waliullah kajauhan layak dipul wali ilal wali kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae tah mah jelema teh da teu kadeuleu biasa bae tapi katebakeun sakumaha ieu di rumah sakit gila bukan gila beneran cek dok coba ge ternyata bener nyana bahasa lagi indah nia tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku sebab keur babarengan jeung nu bogana manusia semua ngontrak ya na sebab nyana keur bareng jeung nu bogana dokter inilah orang-orang gila termasuk dokter gila artinya tangan silahkan belenggu kaki silahkan belenggu hati dengan Allah bisa terbang fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi jelemana bisa diimah jelemana bisa tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana beserta Allah keur papanganten jeung Allah keindahanana keur babarengan jeung Allah nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu keur nangtung keur ngobrol tetapi orang yang kerja di mahram Allah
tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Iyalah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih-tasbih nangge di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia. Nah, coba tanya ke kiai anu. Nah, kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah. Itulah cara ditungguan bae do. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki teu pikar sepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan. Langsung keluar minta doakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong. Kangjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda. Kok nyahon pesuruh guru Anda nyahon teh kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahon karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah. Jadi yang kelihatan bukan Anda, yang kelihatan guru Anda. Waduh jalan masalah geus lain eta waliullah teh seperti kos kitu. Ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah, kekasih Allah, mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam. Urang nyaritakeun popoek bae. Ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5 poek teh aya 5 macam. Haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5. Poek nomor kahiji hubud dunya. Hubud dunya teh poek teh mun teu di lampuan teu di caangan abras-abrasan. Jelema nu mantak main judi hubud dunya haji teu boga cacaang atuh nyasab. Jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya lamun teu di caangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit, maling sendal kulit, kabelah ditu nu memaling kulit naon bae hubud dunya. Nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya.
nu matak jelema daek ngabunuh teh hubud dunia abras-abrasan lamun teu dicaangan nu mantak aya caangna wasraju lahu at-taqwa lampuna jang nyaangan hubud dunia adalah sieun ka Allah sakitu bae sieun ka Allah teh lampu urang dagang hubud dunia ngaranna lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta ngaji kos KTP-na orang pondok mun atuh lamun dagang karung diopros bae Masya Allah karim eta hubud dunya teh kos kitu geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya Masya Allah poek teh kos kitu teh poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali pake geus poek jasa tah mah atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang ngiceupan dijual eta pan ngaranna poek eta dogos gitu pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureunnya inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh nah ieu lampuna sieun ka Allah lamun geus sieun ka Allah dunia mah dunia bae tapi moal daek maling dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong digawe mah digawe bae moal korupsi dan selanjutnya jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah lamun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup geus dibat bae pokona hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah teu daek sieun bae ka Allah ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP ya HP mah eta mah pan kikiran bae kadang-kadang seuri sorangan ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah seserian sorangan nu edan tah mah eta ngaranna teh sieun ka Allah hayu coba anu ngabohong napan kuku keur di makula ya nu nelpon nya iya di jalan saya cekna sakedeung deui goblok sia diem hayu ya kumaha atuh eta ngaranna kos kitu teh ya teh sieun ka Allah Masya Allah karim tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah urang kuli sesuai jeung aturan kuli urang tani sesuai jeung aturan tani urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat taju ka dituna atuh karana ge ngajualan ayat nu halal jadi haram nu haram jadi halal eta kiai lain di dieu mah pusatna ya Allah ya Rabb lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanin kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah emas ya tak anakan iku naon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh harap kuari kiai nang tangan kok jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram
moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai, adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya. Ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cenah ge. Hayu imam nagara mah teu tenan hayu. Deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat. Iya tuh kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol. Aisyah. Nah, ngan jauh diterima jauh teh istighfarna. Tak eta kuasieun ka Allah teh hese biasa. Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta. Kumaha teh hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah, nu mustahil di Allah. Kudu nganyahokeun asma Allah. Ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolaan. Moal aya lain ngaleutikeun ka sakola, jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya. Geus lamun ti leuletik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah. Anu teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka. Aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren. Santri-santri teh nya mah geus wauhan ka Allah. Santri. Atuh wauhnya mah. Sebab nu diajina ge atuh bangsa bab Allah malulu. Mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah. Kagok cekeuna. Moal daekeun. Tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta dimimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwalti di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang. Oh alhamdulillah di mana emang sia mondok. Ya Allah. Kita kuat dah. Kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadi jangan ngadengekeun ngaji barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulehan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit deuk digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah endek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti deuk maling mah haji santri ya carita santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluarnya nanti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di deuleu deui eueuh pindah deui pas suka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagene turun nya ka handap langsung asup
begitu asup dibukakeun, Masya Allah hararanget daging aya, kemudian tulauk aya, kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya. Begitu dicokot dek dihuapeunnya na inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukkeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkan hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui. Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ke Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman. Tiba-tiba setengah genap nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol di can puguh ya datang ka isuk. Atuh seumur mah ditebakna ku atuh nyai almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal. Nah eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana. Tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar di masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya. Tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nu hendak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mentek asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae. Tah terjadi nyana tutup gendai terus saja keluar ke masjid kieu baik Masya Allah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keayaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu. Ditanya ku guruna ceng mana bangunan lelesen amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai. Atuh encan cekan encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae disebut laku jaya bengetan itu banget mah banget bae ngan lamun dibawa ka solehar 12 ya ngan buntutan doang. Ceng sia bener jangan kawin encan. Nah ieu mah kieu kadeulina ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar cenah. Kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cenah ieu. Lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena. Panggil awewe pake cadar teu kadeuleu. Punyana dileuk we si cadar sakeuna. Nipun teh ieu. Besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu doang. Bagus bae make cadar inget gak Habib Lutfi bae aya we tiluan gak Habib Lutfi make cadar dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari banget di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai ulin ke pasar ke mall atuh maning nyadaran hate di cadaran sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ke pantai embung mending eta mun diajak ke mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ka mall
tak hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ka mamana wow malah ngajakan ka salakina kak sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ge tsunami ya ulah sieun ka tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah tepan awewe blon eta kos gitu hebat memakai cadar teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah neng kurang belanja ke mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis kak ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kan geus teu kudu di mall-mall tiis tah kan hate ngeunah tuh bang semua aya bae suuzon karasa kumpa majikan nyana merenya ya Allah tiis kana hatena ya Allah ya Rabbi kak ai kakak ieu bangona puyangeun amat geura kakak keur ngabangun pondok ya ju atupan kurang duit da kakak teh gadoan can ka polester Masya Allah ai kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual ieu tah jual tah kata ieu mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa ieu mah keur salagi teu butuh ai butuh mah ieu jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun kadengna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teu anggeus bat haju duit teu boga ai praktek tah prak urang ngomongan pemajikan ngongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing celeger tah icak mama teh cak bawa neng ka dieu datang ieu masalah deuk nanya bae neng ieu daekeun teu ka lalaki insyaallah abdi mandek nurut baik cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah cek insyaallah dek ulah cek kita teh geus haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing deuk dipaling teh cekir aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang aduh asup ka dieu nyana luak liak geus teu salah cek nya turup sajeunu ku aing diangkat ke ieu cek gini ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqallah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan imahna tuh tinggal ngesiat nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat
lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk. Ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahanna lebih duan sabaraha sih kenikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya saya kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah. Bo aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu. Teu loba omong. Tanya ka Haji Pendik, "Haji emang kunaon teu nonton orkes?" Aing teu boga duit tolol. Boga duit aing nonton. Lain deui tah kos kitu mah. Lain deui tah mah. Da ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi taala ittaqa Allah. Sieun ka Allah. Ta eta teh dia cacaang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek. Ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan. Urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajen teuing nyundul dosa ka langit. Nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mah teu dianggap ieu mah nyundul ka langit. Tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahalazim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray astagfirullahalazim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang Haji 350. Ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran aing mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana. Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ayo istighfaran ku urang tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata astagfirullahaladzim Gusti mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah be meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti. Istighfaran kurang memesare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kitu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti. Irung sungut leungeun dan sebagainya istighfaran urang memeh sare teh beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh maot berarti oyang kabeh oyang tah eta kan kos kitu tah mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek teu kumaha poek batuh
bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban. Ya Allah ya Rabb, anu urang teh ngabanggakeun banget urang. Dipoles banget 2 jam di hareupeun kaca ge kikian. Mimiti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar ku parong. Menang saya capek, jadi kebanggaan. Isuk pageto, asup ke kuburan, bukakeun, tempelkeun kana taneuh. Cenah ieu mah jenderal, jenderal tinggal jenderal. Cenah ieu mah kapten tinggal kapten. Cenah ieu presiden tinggal presiden. Tempelkeun. Cenah ieu mah kiai, komo kiai. Bebeskeun habak. Tempelkeun. Cenah ieu mah pedagang karung. Pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah karim. Tesaha tatabanan korlak. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun ku urang, renungkeun ku urang bakal jasa urang. Kuari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur, hadiran batur deui, tahlil batur deui, ilaruhi anu satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Jawang teu kajet ku kumaha bakal. Hayu renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh. Jasa pira jero kubur. Mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru, kubur. Beres talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh, talqin. Mait kan yang hareup ngulon, nu talqinna yang hareup ngetan. Nu mantak yang hareup ngetan kan mapatahan, abeh pahareup-hareup. Secara aklina abeh pahareup-hareup. Nyana yang hareup ngulon, urang disiraheunana berarti nyaharep ngetan. Beres mapatahan doa, ai doa mah urang sarua nyaharep kulon sebab Baitullah na aya di kulon. Abdolna tah kos kitu. Bisi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan. Maitna kulon kan keur mapatahan. Tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng. Ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti etalah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataban urang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup bahkan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah
wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki. Udah memperhatikan. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi dhara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka, dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah, poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek, pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana menang cacaangan. Tapi horenganan ayah bakal nunya angan ate wasrojulahu bila ilaha illallah. Lampuna nunya angan karena poek kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia kan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu tuh. Mencara lampu mah lampu nomor seberapa kan seberapa watt Pak Haji 5 watt abang Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bagian bagon teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelak beranteh capek luka kantor luka pasar luka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare orang kuda mandi wudu tahajud batur kere orang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud kagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah lobanya loba babaturan rame alabatan mall ditanya kurang ke ieu saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah ieu nu ieu ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi ieu nu ieu kasep amat kula haji ieu nu ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh ieu mah saling main serang amat abdi tahajud cek eta teh tanunya angan ayeuna teh abdi tahajud ieu ieu abdi duha ya Allah ieu abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pilih Aisyah sah jore amat ieu pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak ngonapan serem amat atuh pan Mang Haji meuli bekarung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu ya ulah kasinggung maksudna tuh gitu mah gitu bae ulana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa
Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos karar itu di jero. Cak aja pengen pan unu kasepan nanti ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah. Tuh ya Allah ya Rabbi terjadi kararasep teh masyaallah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah. Eta naon eta? Pamonggol. Jangan tuh jangan bongol sia. Kieu amal. Ya Allah ya Rabb, renungkeun ku urang-urang bakal maot, sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang. Bagus kadeuleu bagusna karasa ku urang, nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur, ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah karim mantap. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka, Tuh dia tanya. Cek, pensak malaikat. Man rabbuka. Sambarangan cek Imam Sibaweh. Ih, cek malaikat ieu kakarak. Mangi jelema ditanya kos. Tanya tilu kali awas yang teu bisa jawab. Man rabbuka. Dia man kalimah naon man. Jipan malaikat bantu mondok. Atuh bebeja ka Gusti. Aya hamba Gusti ditanya man rebuka nanya deui ka kula. Nanya kumaha? Nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon? Atuh lain dijawab. Gusti abdi mah bantu mondok. Geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah. Datang deui malaikat nanya deui sia. Henteu. Aman. Coba eta. Masya Allah karim. Kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka aman kalimah naon sih ya goblok tuh tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana. Tah iya jadi malaikat ge atuh gempeur. Ih kasih Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tak ulah aing sieun kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ge ditananya rek tanya aing waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei Aisyah salat kos kitu aya pepentahan loba jasa teu isin sia galak si Umar mah ngomongin Haji Pendi mah misalnya kapanggih ku Sidina Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haqq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae ku Sidina Umar geus budak salat mah sakjana kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta tah kos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat lah tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh diberes 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poe ka sana ieu mah kuburan poe ieu mah aduh 2 ge hampir hiji 2 ge
Nah, urang geus loba tahajud, cakuran sajuz 2 juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta. Kan kulantaran dititah besi pajar adigung teu wauh ka Gusti, abdi menta. Abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun, pang nyomponankeun. Abdi butuh kendaraan supaya aya, abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya. Sakusi loba amat. Tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abe tentrem ibadah ka Gusti, titik beres. Ieu mah aya salat 2 rakaat, aya menta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusaan keneh bae sesugan teh geus naik deui ka luhur. Masyaallah isi menta pohara amat, hizib nasor di bawah hizib nasor. Turun deui, hizib ripai tambah deui. Cak masyarakat, woi sia dek kira eureuna ieu ngadoa. Loba-loba. Leuy babalikan deui horenganan. Kubur teh poek masyaallah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat. Oh ieu teh sodakoh mana? Sodakoh naon? Kipas teh nu di masjid masyaallah. Bu, mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana. Aya Haji Fendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu? Atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid. Dibalikeun. Batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan. Aku panas. Bari ge loba di kamarna kipas ambal aya. Tah ieu tiis. Sedekah ka fakir miskin tiis. Sebab naon? Pernah niiskeun hate di dunia. Saat batur panas. Assalamualaikum, sanan sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanu nitah tuh. Jadi bloon. Kuku batur lapar sanu nitah tek galedeg sia. Cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanu nitah. Lain deui tah isuk mah datang. Waalaikumsalam. Enon mah cak Haji Fendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe tepuk diri sia lapar takos gitu. Makanya digawe. Pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khoer. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamari. Cukup teh saboboko. Sabaraha urang sia? Ieu teh saboboko tah. Tah tanya lauk-laukna tah. Ijang isuk tah duitna teh 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikan salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masyaallah karim. Jelema keur kasulitan, bantuan kurang ku tanaga, mun butuhan tanaga. Jelema keur panas hatena, butuh nasehatan, tiis di jero kubur bakal tiis. Jelema butuh bantuan sangu, dibantuan kurang, tiis hatena ka bantuan, bakal rap di jero kuburan, tiis. Cacaang aya, maca la ilaha illallah, tur tahajud tengah peuting, tiisna aya, sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis. Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah. Itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh. Ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun. Boro-boro ka batur anakna datang. Assalamualaikum. Ada apa lu? Saya ini dagang kurang modal. Pakai otak. Ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak. Panas hati anak. Geura paeh Mang Haji. Panas. Nanya ke malaikat, kok ini panas ada apa ini? Anak elu
dulu minta bantuan lu nggak bantu, panas hatinya. Sekarang lu dibuktikan jadi panas tak. Waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia, gua bodem lu. Iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi. Nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan, poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan orang. Terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleungan ku urang. Sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin, lampu na adalah yakin. Urang mun carita yakin hese, sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh, di nu pinter ge eueuh yakin mah. Nu pinter teh kiai loba, tapi keyakinan mah henteu. Di antarana teu yakin karena diatur ku Allah, teu yakin karena teu yakin ka Allah, padahal Allah teh geus ngarizkian urang. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Teu yakin ka ayat eta, kiai ge bisnis. Teu yakin ka ayat eta, ancul-anculan dengan dunia. Teu yakin ka ilmuna, atuh kos nu bodoh bae. Keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin. Di itu urusan Allah mah yakin mah. Aya nu bodoh boga yakin, nu pinter mah teu boga yakin. Aya nu pinter boga yakin, boga ilmu tur boga yakin biasa. Aya nu bodoh teu boga yakin, nya bodohnya teu yakin biasa. Tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda. Tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu. Kiai ge teu husu bae salat teh. Teu husu ulama lamun cara sombong mengaji pending can corang husu sakungkang. Saumur hirup pasti salat can corang husu. Oh. Sebab kan lain lirikan mata nu husu kadeuleung. Tingkah jelema nu sok husu kan kadeuleung. Ayat wah kabehan. Geulana sorangan bae na. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu, kadang-kadang nu bodoh husu. Model mantak almarhum Abah pernah mapag hiji jelema dipapag, cek urang teh tadi dipapag sonoeun amat padahal mah ja bodoh. Geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we. Ditanya bah eta sono amat. Ih, salat teh husu. Cih. Manya si eta husu. Kula pernah ngabuktikeun, coba husu tah henteu nyana. Salatlah di gigireunnya taraweh. Salat di gigireunnya taraweh. Coba bener. Kadeuleu lain deui sagala rupana. Hese geus dicaritakeun. Oh, berarti bener husu. Aya tah datang haji pengen datang. Teu dipapag ku aman. Dijauh kene ka mana pen. Geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus. Perlu naon ceuk cenah. Kaya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang. Tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin. Sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah. Di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk, kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere. Bodoh jelemana teu bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk, kemudian dibere maca sholawat sabaraha kieu macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu. Bahkan lamun kuat sapoe diwiridkeun kunyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceuri, asal maca sholawat rembes, asal maca sholawat ceuri kabelah dina. Ditanya tah ku Abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng. Bodoh jelema teh bisa maca Quran. Masya Allah
bahkan pernah mimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya. Hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak. Siapa sok juga aku sorangan. Atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh deuk sarana ge teu wudu heula. Beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui. Datang ceklak bae. Terus aku mah naik kuda. Deuk kumaha ngimpina atuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Popoek lu 5 cacaang nage 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot. Setelah maut ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti. Tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu kobrahu berarti kan anu caang jam moal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua. Sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang deuk lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos harita puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge teu dikukumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae abi tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek JPD lamun aju dibere duit atuh lain deui. Geus bere duit banyana mah tuh lain kos kieu tingkahna ge. Ieu mantap kos kieu can dibere duit. Iya, mun geus bere duit. Lamun dibere duit aju didahar, jadi darah daging bekitu wauh ka Gusti Allah. Sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wauh ka Allah. Komo lamun ngadahar sambarangan-sambarangan. Mantap didelek kumata hati heula ieu beusi ngahalangan ka Gusti Allah rempang ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjarana jang almarhum urang zikirna baca Qur'anna ngaji tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna kahadean keluarga urang nage ieu nyumbang doa eueuh nu bisa dibikeun ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disimkuring
hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.